Idza waqa'a dzubab fi sarobi ahadikum mun manggih laleur dina cai kopi fal yagmishu kullahu peupeujeuh lelepkeun heula laleurna sumal lianjahu tuluy angkat eta laleur tina cai kopina fa inna fi ahadi janahaihi sanyana dina salah sahiji dua jangjangna eta laleur teh daan aya panyakit wapil akhori sipaan heg dina hiji deui aya obatna bisi teh mangan sabulah meureun nya euy antelna maka diyakinkeun dilelepkeun ieu teh aya hiji hikmah nu luar biasa ternyata nya meureun disebutna sakumaha ayeuna geuleuh jeung musingkeunana laleur kuningali ayeuna tata cara hirupna tapi tetep laleur aya kamanfaatanana gitu aya manfaatna aya hikmahna aya padilahna aya kelebihanna nu kitu meureun disebut likulli syai'in maziyah sagala perkara oge aya keunggulanana matak ulah sok nepi ka ngarendahkeun gulak pin